Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu syairan mugi janten kasaean ulah janten kaawonan. Alhamdulillah mugi ya Allah nu maha kagungan tangtu abdi butuh pisan kana rahmatna pangeran. Mugi Allah mafarinan rahmat sareng kahormatan ka Kanjeng Rasul junjunan Muhammad Nabi akhirat sareng kulawargina sareng para sahabatna sareng urang sadayana anu butuh syafaatna. Ieu ucap lampah abdi basa nuju tolab ilmi sanaos katelah santri rumaos can bisa ngaji. Ieu syairan diserat emut mangsa nu kaliwat bade ngisahkeun hikayat